asaku bagya dina poting ayeuna kumaha gitu bisa riung mungpulung nyaeta jeung barudak bari kaayaan awak sehat belejak kan tenang anu gede anu leutik dawala asra jinga yap eserkeun eta kursi rada ka hareup ngesor ameh dewek tertarik teuing dina nyarita eserkeun apa kapayun akang sawios cekap di dieu bokap abdi cepot alias Aliando alias Mimi Peri alias nyanggakeun simah pangabak tos konyuk bapa mugia katampi ka layan kabingahan Pak ditarima puja stuti silaing ku leungeun kenca jeung katuhu disimpen puluning hati pun dehing mastaka ya atur nuhun Pak kalihna ti eta tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna mugia Bapa tiasa ngahapunten kana kalepatan jisim abdi Pak ih urang saling hampura we jang saling hapunten urang saling hampura dina waktu ayeuna sabab naon jimat nu paling ampuh-ampuhna di alam dunia teh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang alas eta sokomo ninggangna ti dewek salaku kolot ai ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna kawewenya aku awewena sanajan kalaki ge nya aku lalakina bujeng hingga sifatna dipenta dalah dina henteu oge kedalisan si laing dewek mah geus ngalubarkeun hampura ka si laing duaan langsung dipayun sepuh malah sabalikna bisi tina laku lampa dewek sapopoe matak ngabetrik kana ati ngagebrak kana manah si laing hampura dewek ijang teu aya pisan Pak teu aya pisan salira mah istuning celik putih celak herang abdi nampi kana papasten ti bapa margi meureun mana kitu oge nyerekan lak-lak dasar ka abdi teh meureun tina pedagong buraong abdi salaku anak anu jadi sepuh rumaos abdi teh Pak tangtosna eta teh pangeling-eling kangge abdi sangkan abdi tiasa ngaronjat deui dina kahirupan abdi tina pedagong meureun abdi teh hijrah jadi bageur jadi bener nya tina salah hijrah jadi soleh muhun Pak ih katampi kalingga murda kana rupiah kanyaah kadeudeuh ka cinta kawelas asih Bapa nu katampi ku abdi kalihna ti kaping 3 na ti eta ieu teh Pak tansah diajeng-ajeng anu tarati sasari ngangge ngaging silinggih abdi sareng si monyong dagening si gareng mah keur nganter emak ka pasar jadi gojek biasa we si eta mah da kamari teh karek panen tiwu manehna teh nya cakak cikih nya eta di ladang teh nya eta ayeuna sugan we rada naek hargana amin jang amin jang nah aya buka waris atanapi kumaha ke lanan jang dawala panengah yap-yap kahareup diukna leuh kapayun kahareup nyong diukna kapayun akang sawios cekap di dieu boka abdi Pundawala alias Inces Nabati palingan cantik atuh nya nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk Bapa mudah-mudahan tiasa katampi ditarima ku dewek jang ari ka dewek mau nyembah sia teh ahna unggah poe oge panggi poe panggih atuh pagelinggih sik oge unggah poe malah sare oge pun tangkep-tangkep urang teh ciligorome ajen we atuh aya paribasa pan guru ratu wong atua karo kadang tua
boga lanceuk panggedena payus di aku bapak seolah-olah gaganti bapak boga lanceuk panggedena mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung Taras pisan. nu matak ajen gaing deh kali-kali mah heug nyembah ka dewek deh Da kudu aya atuh nyanggakeun sembah we ka hunyuk Raka Prabu Cepot nuhun yai goblok teh jalanan. Saya mah cukup di abong di jalanan Jalanan saya udah gitu-gitu saya tahu. atuh kalina ti eta abdi pahapunten tina rupiah kalapatan hoyong kada ka kuping ku abdi hapunten bapa margi abdi nguping kana katerangan kumaha akan yen Allah teh moal bade ngahampura ka eta jalma sahingga eta jalma tanpa ridho hampura ti indung jeung bapana taras. disimulkeun ku kolot baheula mah mun di lembur kai randu mun di leuweung kai dangder dipake pamikul bengkung dipake pangarat bingkang dipake suluh teruhai matak baluweung kanu niup lir hirup cara gamparan awak ditincek beheung dicekek paling untung mangi kokotor rumaos ti abdi teh kikirik nepi ka jadi anjing dileuletik nepi ka sageung kieu abdi teh ngan tacan tiasa mulang tarima kanu janten sepuh ngan saukur ngahese capekeun we jeung nyusah payahkeun Uta penta we ka kolot teh geuning. hoyong dilubarkeun we hapunten teh Pak urang pada-pada aja kalina teh eta tansah diajeng-ajeng ieu teh aya pikeun saeunaon bokap Dah Cobi topi. anu tarati sasari ngaging silingih ieu dua putra abdi si ganteng mewah si pegek kampiling saku aing nepi ka hareupeun cacak hareupeun kumu tukangeun beureung ngomong kitu teh Eta guru kang wae sia tamarama. kieu ja saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mungpulung saperti kieu Sona. gimana nyaeta urang luangkeun aktivitas tina sabulan sakali pikeun menekung kanu Maha Agung muja brata Kahyang Maha Sukma istilah nata syakur binikmah nyukurkeun kana nikmat-nikmat pangeran Taras. luyu jeung katerangan laing syakartum la ajidanakum wala ing kapartum inna ajabila syadid Hartosna naon hartosna Pak sing saha jalma anu nyukurkeun kana nikmat kami eta nikmat teh bakal tambah deui Tuh. Tak geuning. sabalikna sing saha jalma kupur kana nikmat kami maka eta nikmat teh bakal jadi ajab altumiba ka dirina sewang-sewang Eta ancaman. nu matak urang nyukurkeun kana nikmat pangeran nyukurkeun kana naonana apan urang teh sangsara eukeur balangsak eukeur cicilan panci can kabayar Cacak 1000 sapoe. si goblok mah Nak kumaha. ya bujeng hingga anu dipika butuh ku si lain dalah diri urang teh lain urang cirina diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarangkak saparipola teh urang kagungan Gusti tengah boga-boga manusia mah delecu Allah akun. tadi dia nu matak nyukurkeun teh eta si laing panon masih keneh bisa ngiceup Taras. atuh bisa lempang rubahna leungeun Irung bisa ngangse. irung bisa ngangse jeung ngarenghap eta teh nikmat-nikmat pangeran anu kadang-kadang ku jelema sok dimomorekeun sok diliwat syukurna Sok nikmat dileleungit. karasana mah engke geus gering atawa karasana mah geus katabrak beca Yang koyot teh. sukuna teh kagiles ku beca nepi ka kudu diamputasi karasana kitu tah nu mata kerjak-jak belejak kieu mah Poho teh. poho kalau kitu teh tunggu diparut catang dirumpak we kaituna teh Ngagugun nafsu wae. nu mata kudu aya panjang reup dina hate kudu aya talanon les pikeun mecut di mana urang ke leuwih teuing condong kadunya yen urang teh bakal balik Kudu inget kadinya.
sabab naon sabab manusia hiji mangsa bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngaharti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaraneunana Ada hayang ukuran. hirup katungkul ku pati maot teu apa di mangsa mun datang sok rajin ngerodoho hanteu pilih-pilih mangsa kadang beurang kadang peuting ti heula jeung paneuri duka teh saha laras tah babakalan ti ayeuna nyaeta ninggalkeun amal anu hade eta mawa amal ninggalkeun ieu teh kecap umum goblok sagala upah oge kabeh geus nyaritakeun di mana maot teh nyaeta mawa amal ninggalkeun mawa ninggalkeun ye Pak ya jelaskeun kinten-kinten cek bapak mawa amal ninggalkeun amal ari gubrak ka alam dunya si lain mawa naon cinta mawa motor tong diheureuikeun serius atuh apa ngomong gitu sih teh nanyakeun ka dewe gubrakna si lain ka alam dunya teh nyaeta naligincing teu solendang-solendang acat balik oge buligir lako jitu munafuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu sanang-sanang asan diboyahan oge kudu hirup jadi teu babawaan iwati ninggalkeun ama pikeun aya manfaatna yang jelema rea luyu jeung katerangan khairunas anfa'uhum linnas panghareureun jelema teh anu mere mangpaat ka jelema deui eta ku apa kan dalil kitu teh cik panuliskeun euy sugan we jadi RW aing ke hareupna ongko hayang jadi kuwu heuh nya gede teuing kuwu mah urang ka bapadarakeun we leu ku ahlina itu dah leresnya pak nu matak tuh tingali para pajuang baheula nakumaha wa cirina tutunggu nu parentu di luhur kubur tetenger nu ngahempak di taman pahlawan lain tutunggu tempat pamunjungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewos beja ka para nonoman pikeun ngeusi kamerdekaan ku karya-karya anu pinuji karya anu nyata ku karya-karya anu nyata laras para pajuang ngajieun karya baheula nepi ka urang bisa bebas merdeka di negara sorangan pembelaan getihna nepi ka daek sanggup maseuhan ibu pertiwi ku ngecorkeun getihna natrat dina sajarah jadi pahlawan kusumah bangsa anu nyengitan nagarana laras karuhun baheula geus dadeun jasa kitu ai urang naon anu karingeunahna padahal tah nu kitu ngadon ngaruruksak ngajieun anarkis ulah kitu kahareupna ulah Kali sakarona. tembongkeun rasa nasionalisme kabangsaan jeung sajabana nu matak lamun aya katogeunah ka pamarentah teh heuk ngomong pokalkeun bae pokal asal demokratis jeung pancasilais naon sababna sabab ame dilindungi ku undang-undang eta Kritik membangun. ieu mah kumaha aya katogeunah saeutik langsung ngaruksak ngaruksak pangwangunan diancur-ancurkeun tuh tingali batna pamarentah mah ngajieun karya anu hade kari dimumuleh ku urang sagala rupa oge kudu sabeungkeutan lepas dina sabeungkeutan paturai teh moal jadi contohna seperti nyere hiji moal bisa mersihan imah tapi lamun sabeungkeutan tong boroning imah hotel segala gedena bisa kasapu cacak ku nyere barang paeh komo manusia anu kancikan budi rasa pamilih jeung perasaanana Boga akal manusia. anu boga akal leuwih di makhluk lainna sampurna disebutna ge makhluk sampurna kasabat lah teu mah patahan ka aing situ lah sandeupkeun aing umur oge sia mah do da kitu sia mah sia mah
lain narimakeun eta marikeun teh dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelemana ulah naon margina sabab bisi kapieulaan ku geuleuh jeung ngewa geuleuh jeung resep bisi kapieulaan ku geuleuh sanajan caritaanana bener bakal dianggap salah we da geuleuh tadina sabalikna lamun jelemana dipikar resep sanajan omonganna salah yakin ka itu lagi bakal digugu da kapieulaan ku resep teh ku resep jeung punyaan heula cinta kitu sia teh udah iman ka ajang muhun Pak muhun tuh nu mata ilmu mah di mana di meni di budak oge bisa jadi ilmu itu tak ulah gengsi pashadu ala angkusakum saksian diri maneh cukup ku maneh ulah nyaksian diri batur capek gering-gering nyaksian hirupat eta ku apal wae dalil sia panas eta gau jeung saha jeung waroi kitu-kitu sareng Kang Nana Adun we jeung PWG Cayu Maja Kuning sareng Prabu Adun tadi ngariung teh luar biasa nuhun Pak Ustad naon ngahina naon teh nama jeung ngahina pan aing teh muji eta Ustad bahasa naon bahasa Arab tempo dina kamus Arab Ustad naon hartina tempo na kamus akang nya guru lain naon atuh naon Ustad teh hartina teh hileud wah nu balik sia demi Allah aing mah hileud salem aya buluan bener deh Pak tanyakeun we ka jinisna hileud mah aya buluan atuh aya buluan meureun hileud jadi Ustad teh hileud homo di kampung mah geuning lain nyebut lagi Ustad nyebut lagi tad sarua jeung leud ka dieu leud nyamperkeun di jelemana jadi guru lain ai guru naon tah lamun guru mah nyaeta ustaz make jet jadi hileud mah ustad ai guru mah ustaz make jet beda saeutiknya pada geus tuman geus basa kitu bisi salah salah harteu udah hese tah lamun hese pake bahasa urang mama kiai ajengan pangaresa teu salah atau ge teu haram teu sangka paingan kopeana bolong sia apa didoro ku maneh sia teh kitu tah kitu leuyak sumuhun Pak muhun Pak leres Pak leres jadi kudu mere mangpaat ka jelema deui migawe alhamdulillahirabbil alamin migawe alhamdulillahirabbil alamin naon teh hatosna sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam jadi anu ngurus sadaya alam teh naon Allah lain dengekeun basana regekeun atuh ceulina kumaha teh Pak sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam jadi anu ngurus sadaya alam teh naon muhun Allah lain regepkeun kalimahna atuh teu ngarti contohkeun we sok eta ikat anu cepot nu nutupan sirah jadi anu nutupan sirah teh naon ikat bener deh model kitu jadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam anu ngurus sadaya alam teh naon ikat contoh koplok contoh sete anu dieu mah contoh citingang ku iteuk aing duh dipukul tuh dengarti aing mah dengekeun bahasana kaburu geumpeur teh matak regepkeun kalimahna duh sakali dia masih hayang ngarti abi Pak sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam ku dewek dicontohkeun bieu eta ikat anu cepot nu nutupan sirah jadi nutupan sirah teh naon sirah nutupan sirah iteuk
ikat tah sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Jadi ngurus sadaya alam teh naon? Ikat helm Si Ingung teh mah. ngarti teu ngartos Pak nah tuh sok balikan deui atuna tong gengsi aing ngimut atau tak apa mah mun bodoh kudu alewo ulah katotoloyo Tong so tahu. cek dewek tadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam dicontohkeun ku dewek eta iket anu cepot nunutupan sirah teh naon iket teh beda ti kitu teh. Jadi sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam nu ngurus sadaya alam teh naon Naon tah? sok digaplok disebut iket dik wae Kapolri kadinya wa. Allah kalinya deui siadan dawala abdi Pak ngarti si lain ngartos bejaan ye naon sadaya puji kagungan Allah sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam jadi nu ngurus sadaya alam teh naon teu Allah lain naon atuh puji Tah. puji kurang mana teh lain kurang mana sia teh puji teh karena sifat lamun Allah anu ngurus sadaya alam jangan naon aya kun payakun Tah. jadi jeung nu ngajaradi tah puji teh sagadaya ka pangurusan anjeunna pujian hungkul oh gitu Pak jadi puji nu ngurus sadaya alam teh contona si laing di mana ayah sampe ku si laing diseuketan tangkalna tuluy dicecepkeun tuluy make pupuk tah eta sampe teh bakal malik muji di mana engke 6 bulan ka hareupna naon menang buahna aya hasilna Kadahar. tah puji kodim ala hadis puji hadis ala hadis di antara naprak-prakan digawena teh Leres. oh gitunya Pak tah ka sajelema oge sarua puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka hanapeun puji ka saluhureun pikeun batur tanyakeun jeung pentaeun puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sanapeun pikeun titaheun jeung bereeun leres Pak leres ka harti ka hartos tong boroning ka jelema ka tai kotok wae pujieun ya nah pernah tai kaki teh menya puji ka di kotok jauh di semua uduh itu di kotok meuni medok menya kitu di kotok meuni kasep nya sia mah butak we otakna teh sempit pemikiran teh cik si laing naon ti kotok naon anu geuleuh Tah, di kotok naon? di kotok medok lain di kotok jelema di kotok teh hayam jauh-jauh di kotok jelema sia teh kai kotok naon anu geuleuh jang kai kotok gajah lieur sia teh Gajah mah teh kotokan. di kotok naon Pak di kotok anu saeutik dalam tilu truk mah jadi gemur jadi pupuk pikeun kahadean manfaat ka ituna heueuh nya euy aduh teu sangka bapakku ini luar biasa batok bulu eusi madu nuhun Pak terugi abi nyakelakeun bapa teh nah malik-malikeun wae si goblok luar biasa Bapak beuki cinta we ka Bapak beuki saya teu sangkanya Pak hartina teh geuning dina gawe kene eta oge sarua aba ibadah kene ibadah teh sabab dewek nyata kieu aya nu leuwih hade tibatan dakwah nyaeta amal
amalkeun amal niat ku dibarenganku aksi lamun niat teu dibarenganku aksi sarua oge jeung ngimpi yang ngimpi lamun aksi teu dibarenganku niat sarua jeung bunuh diri tah niat jeung aksi teh pikeun kudu ngamuara dina hiji tujuan pikeun karaharjaan negara jeung naon ci jeung elep jeung bangsa bangsa ya kana heureuy wae hirup teh nya si eta mah seriusna pisan diomongkeun we leres pak mudah-mudahan we kaituna kahareupna nya Pak urang teh cing bleuwing ngaronjat deui merdeka dina saluruh pihak widangna amin jang mudah-mudahan we urang oge salaku rahayat cing bisa ngarojong kana pangwangunan atuh ngajieun karya anu hade tangtuna oge merenulakan panto jeung nutupan jendela piraku kudu ditah wae polisi aras kitu tangtuna kudu aya kasadaran dina diri sewang-sewang nyanyong kitu ulah loba ngandalkeun da kitu nu matak geuningnya aya kabeh oge jadi pamimpin kumaha leutikan nyaeta kaos dewek lalaki pamimpin ti eta rumah tangga laras pamimpin tina dirina sewang-sewang nyaeta ngadalian hawa nafsuna atuh dina syariatna bisa apa lalaki teh kumaha ari awewe bisa apa jadi pamimpin bisa tah kumaha ari awewe ulah soteh pamimpin kula warga awewe mah ai mimpin mah ai bari jeung kaayaan manehna bisa manehna ngilmu manehna mampu bisa wae kitu deh Pak heuh